wasadisuha rukun salat anu kagenep i'tidalun i'tidal walau fi naflin tu aya goyah di dieu sanajan dina salat sunat ketika ada goyah seperti syakul kalam gini mengindikasikan bahwa di situ terjadi khilaf. Berarti cek muqabil ieu menyatakan bahwa dalam salat sunat teu aya i'tidal. Sok ege pake dina tarawih. I'tidal dina ruku asa kan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar langsung. Isi kurang cepet tarawih. Awas na salat sunat. Termasuk julus baina sajdatain. Gayanya tidak dina salat sunat cek muqabil asar, cek muqabil mu'tamad. La yajibu tu di tengah qaulu alal mu'tamad. Muqabiluhu yaqul la yajibul i'tida bin nafilah wa misluhu bihal julus baina sajdatain. Gayanya tidak gaya julus. Cukup cengkat saeutik sujud jadi. Jadi sujud ka hiji jeung sujud kadua teh nu penting aya aclok bangkongan saeutik jadi. Geus. Wa yatahaqqaqu bi audin ba'da rukuli badin bi ayyauda lima kana alaih qabla ruku'i. Naon i'tidal? I'tidal bisa tahakkuk terrealisasi dengan cara kembali libadin ke posisi semula. Surahna kembali ke posisi semula bi ayyauda lima kana alaihi qabla ruku'i, kembali ke posisi sebelum ruku. Sacan ruku nangtung berarti i'tidal kembali ke posisi berdiri. Sacan ruku teh salatna bari diuk berarti i'tidal kembali ke posisi duduk. I'tidal qaiman kana au qaidan. Rek ngadeg, rek diuk, nu ngaran i'tidal kembali ke posisi awal. Walau syakka lamun ragu bi'itmamihi dina nyampurnakeun i'tidal ada ilaihi ghairul ma'mum, maka wajib balik deui kana posisi i'tidal lian makmum harita keur wajib mun teu batal. Awas lian makmum berarti lian makmum teh siapa? Imam atau munfarid. Tina ruku kalakah langsung nyuksruk kana sujud. Itu meureun. Tina ruku nyuksruk langsung kana sujud. Kumaha ieu? Buru-buru balik deui. Laksanakeun i'tidal. Lamun posisina guer makmum. Kumaha lamun makmum? Geus kadung sujud ngilujeng imam. Ai barang geus sujud nepak terang anjir. Bedus jatuh nu bahasa. Asa ulah nyebut jancu teuing we atuh Mang Batur mah komo batur mah jancu. Laknatullah. Bari wajah sari ayo yang mah bari bedus. Anjir aing tadi henteu tidak muncul kurang Banten. Muncul kurang Sunda mah lain gitu. Innalillahi tadi hilap deui henteu i'tidal. Eta urang Cianjur eta mah. Urang Sunda bapak. Nah tadi ge ember jadi bebek jadi sia tong sok dituluykeun eta gara-garana teh eta papatong sok provokator. Sendok jadi senok, ember jadi emer, sendal
kuda jadi senang, bebek jadi meri. Astagfirullahaladzim, hilap deui tadi make teu i'tidal tina ruku teh teuing kumaha ngalamun meureun makmum ngilu ruku jeung imam ari imam mah hudang kana i'tidal tuluy geus i'tidal sujud makmum ngalamun sabot ngalamun nempo imam geus sujud ngilu we ka imam sujud nyuk suruk barang geus sujud eli bedus. Nah, kumaha kitu tong balik deui kana tidak. Kenapa? Karena ketika posisi jadi makmum lamun geus kadung kaliwat dia terikat dengan wajib mutabaah. Dia terikat kewajiban mutabaah. Kumaha tuh? Kagok tuluykeun ngilu sujud. Ngilu diuk nu sujud. Kan meureunnan eta rakaat bakal laga moal dihitung rakaat sabab tekor rukunna teu aya i'tidalan. Makanya di dia wal makmum ari makmum mah yati bi rakaatin ba'da salamil. Ari makmum tong balik deui. Kumaha tuh? Geus tuluykeun jeung imam ke tamahan sarakaat. Tamahan sarakaat. Rakaatna mulgo sabab tekor rukun. Saking wajibna mutabaah makmum ka imam. Kira-kira makmum anu tadi ninganan mamacupang aya makmum bedegong teu daekeun ayeuna mutabaah ka imam kam omset we nya tadi. Itu mah kira-kira ayeuna kitu mah tong makmum da berjamaah teh. Di sana ada konsekuensi Anda sebagai makmum harus mutabaah. Anda harus patuh kana aturan. Dina organisasi sarua, dina naon oge sarua. Harus patuh. Dalam berorganisasi harus mematuhi kode etik, wajiban, hak, jadi pegangan ADART jeung ayeuna sajabat. Kira-kira ayeuna masih kena ngabangkang, geus montong ayeuna ngilu kana organisasi, cecong-cengan sorangan matak naon independen kayak bebas teu kaikat naon nyieun ADART sorangan. Pan loba ayeuna mah jalma ngaku NU ngake NU tapi ngariweuhkeun ka NU teh. Lesiana nahaonan ngaku-ngaku NU tapi ngaririweuh. So, loba jalma anu ngaku NU tapi ngaririweuh. Kaketuana dihina, dibuli bebeakan. Oh, ari lucu abdul sok lucu. Ngaku NU tapi pagawean ngariweuhkeun. Cek NU kudu kieu instruksi ti PBNU teu digugu. Ai sia teh berorganisasi atawa cari muka. Ari apa? Jadi sok aya tukang dieu. Ieu i'tidal. Elah. Wa yusanu ayakula fi rafihi minar ruku sami Allahu liman hamidah. Sunat udang tina ruku teh baca sami Allahu liman hamidah, mudah-mudahan Allah mendengar. Maknana mudah-mudahan Allah mendengar lain berarti Allah teu mendengar. Allah Maha uninga, Maha mendengar. Makanya di sini di tafsirannya sami Allah teh ayat taqabbalau. Mudah-mudahan Allah nampi pujian orang anu muji ka anjeun. Wal jahru bih imamin wa mubalikin sing tarik maca sami Allahu liman hamidah teh jang imam jeung mubalik nya kade jiga tadi tarik na teh lain murni niat ngabejaan petarik kang sami Allah sami Allahu liman hamidah jika Allahu akbar tarik posisi jadi imam mah da dieu teh ge sami Allahu liman hamidah teh sami jeung takbir pada zikrun tiqalin zikir pindah rukun jagwe nantung i'tidal barang beres nantung wa ayyakula ba'dam tisabitil i'tidal ba'da jajag nantung baca doa i'tidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sahiba tina doa ieu lahirlah pondok pesantren tematik pesantren mil'ul yaum. Saya tidak mau sama dengan yang lain kan ada istilah full day school
Nah, saya nggak mau istilah itu karena sudah dipakai oleh golongan mereka. Saya bikin istilah sendiri, mil'ul yaum. Naon mil'ul yaum teh sak kebae poe eupul dai sagua teh. Mil'ul yaum itu tematikan mil'ul yaum. Nah ini gara-gara maca dua ayat. Jadi mil'ul yaum. Lo baru nanyakeun, kang cenah naon ai pesantren tematik teh? Temake kudu aya mil'ul yaum. Lah sia mah pas nu tara salat mil'ul ardi wa mil'ul masyi tami syai ba'du ceuing gitu. Bisa itu apa asbabul wurudnya. Wa mil'u lapad mil'u dibaca ropa jadi sifat, dibaca nasob jadi hal dengan mengira-ngirakan hamdun dianggap sebagai jisim. Geus eta mah urusan dina nahu sorob lah. Wa yazidaman maro sunat jamanus kaliwat anu kaliwat teh mun parin imam mahsurin orang yang sholat sendiri dan imam makmum anu mahsur makmumna ajeg terbatas mereka ridho dibawa lila sholatku imam makmumna ajeg terbatas dan mereka ridho menyatakan ridho bahwa saya ridho di bawah sholat ku imam lila. Nah lamun makmum geus nyatakeun gitu sunat jang imam nu kitu man marot termasuk munfarid ditamahan doana lain sebatas robbana lakal hamdu wungku tamahan ahlas sana wal majdi hakuma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani alima ataita wala mu'ti lima mana tawala yang mau tajal mika ajat tamat. Beres tidak wa sunnah kunutun bisubhin sunat kunut dina salat subuh tegasna dina i'tidal rakaat subuh nu kadua ba'da zikrir ratib sabada maca dikir anu ajeg nyaeta beres min syai'in ba'du teh beres min syai'in ba'du sokun wa tidali akhiri witri nisbin akhirin min Ramadan oge i'tidal akhir separo akhir anu tina bulan Ramadan kamari nyar keneh urang anu osok salat tarawih sunat kun disebutna kunut rotib. Kunut rotib itu cuma ada dua, kunut subuh jeung kunut witir Ramadan. Maksudnya apa kunut rotib kaitannya dengan status sunat abad yang kalau ditinggal sunnah ditambal ku sujud. Kunut witir Ramadan ketika ditinggal sunnah sujud sahwi. Karena kunut witir Ramadan itu termasuk kunut rotib. Kunut ayat 2 mak ayat kunut rotib, ayat kunut nazilah. Kunut rotib ajeg unggal poe kunut cara subuh unggal poe unggal nisfi Ramadan kunut tanpa ada penyebab apapun itu kunut rotib. Karena nanti bandingannya ada yang disebut kunut nazilah. Ari kunut nazilah mah lain kunut rotib, kunut musiman. Kunut nazilah kunut musiman, kunut kapeung-kapeung. Aya we nazilah nu turun der kunut beres nazilah eureun teu kunut deui itu nazilah. Ai rotib mah ajeg rek aya itu rek eueuhna naon oge kunut terus itu kunut rotib. Ayeuna berusum corona kamari dor ayeuna kunut. Ari kunut nazilah mah lain dina subuh wungkul tapi wabisa iri maktubatin ayeuna sunat kunut
bisa iri maktubatin sakabeh salat fardu rek maghrib rek isya rek subuh rek duhur rek asar i'tidali rakaatil akhirah dina rakaat anu terakhir sekalipun masbuk yang sudah kunut dengan imamna. Dan tadi mah kunut mutabaah, masbuk kunut jeung imam lah. Tadi kan kunut mutabaah, kunut ngilu ka imam. Pribadi nama belum kunut, wong kunut bayana ge dina i'tidal terakhir. Di masbuk kunut dina rakaat katilu, dia kan kunutnya mutabaah ka imam karena imam nama cak kunut. Ai kunut asli pribadi nama engke we begitu imam salam naik kana rakaat kaopat, dan di situ si masbuk sunnah kunut deui. Sunnah kunut bisa iri maktubatin sakabeh salat fardu anu 5 waktu sok kunut linazilatin nazalat bil muslimin, karena balai anu temurun anu ngeunaan ka orang-orang Islam. Corona itu ka orang-orang Islam. Walau wahidah, pengertian muslimin di sini sekalipun eta balai teh tiba ka satu orang muslim tapi satu orang anu ta'adda naf'u, anu kemanfaatanna dirasakan oleh banyak orang. Ajengan ditawan ku Belanda hiji nu ditewak nama ajengan, tapi karena manfaat ajengan teh banyak untuk orang, mutaaddi manfaat. Pemberani seorang panglima manfaat banyak. Nepikeun ka ada satu makalah siji nyawa jalma alim leuwih unggul daripada 1000 orang awam. Dan itu pernah langsung saya dengar dari Abuya di An-Nizam ketika pulang dari Lampung, turun di Merak pakai mobil Pajero, dan saya supiri pribadinya. Di Merak sampai Sukabumi hanya saya tempuh dengan 3 jam. Di Merak Sukabumi jam 1 peuting eueuh nanaon Buya Tibra yang ngajaran mobil jejok wam lup 3 jam lebih. Jam 1 turun tina kapal di Merak, jam 4 leuwih 10 menit geus nepi langsung ka Anidom. Barang dugi ka Anidom nepi mana den? Pas dugi jam seberapa ieu? Jam 4. Astagfirullahaladzim, tadi teh turun tina kapal ke jam 1. Ai maneh mawa mobil juga kumaha mawa tas be Buya dicepret abi. Nyawa Buya teh leuwih utama daripada sare musik maneh teh. Gagabah mawa Buya abong kana sare cenah. Kan bae da geus dugi alhamdulillah salamat Buya aja. Beres. Ya alhamdulillah. Abdi mah ka Buya asa geus lain guru kamu asa-asa ka kolat ka Buya. Sangat kakolat dicarekan minang diberi duit pang minang na akan baik sok mekal eta naon teh ai jeung Buya can pernah abdi mang selama nyepiran can pernah abdi nyetel tip mobil can pernah distelkeun ku Buya maos nyata kitu da kasetna teh habibi habibi salamun alaika alaikum amah tunuh sok makal abdi mah kaset harita abdi ke resep kaset seleng hari selengkar bieu selengkar gagabah deung deuleun we eta lagu di malam yang dingin geus tuh di malam yang dingin dan gelap sepi terlalu manis. Aduh Allah tak genah teman bahala keur bujangan baheula Buya ngaji abdi tunuh Buya abdi mah bade bobo dina mobil heug Buya ngaos desa dina pesa kasupkeun kaset dina hiji waktu kabablasan keur muludan di daerah Jampang Surade uih jam 2 wengi abdi nyata dia abdi mah desa sareuna mobil nya gae teu ngarah teu tunuh cenah balik karenya
nepingkeun eta di malam yang dingin ke bawah sare pas kudang betingus diudangkeun ku panitia kang itu buya bade uih enggak buya geus deukeut teu kaburu dilaan kaset bawa deui paruman kaset seleng di jero kene di jero tip naik buya dan capek buya naik sare mohon banget mobil. Nah ini ada ilmu yang saya dapat, ada ilmu tunuh teu atos lumayan biasa re saja mah setelah tutipna teu tunuh ngarah teu tunuh buya rek sare anteu tadi setel ingat duh seleng jeung gitu eta tadi setel ku buya teu sare nya guys sok Jong Jon di malam yang dingin itu langsung dipareuman gue ya ulang bari baruman gue yang dikeluarkan pas kolowong dialungkan itu keluar dekat tukang karena jok tukang pulung ganti ya habibi buya geus rada lulung emot kana langsung abdi ditaraskeun hanya nawan bentena kaset habibi ieu jeung nu tadi hari itu langsung kaset saya ieu kaset naon itu sok dijadikan panudingan Haji Asdak paling gak ada putra buya sok jadi panudingan abdi sok merektif Haji Asdak tuh dan uwi abdi taras nawan bentena habibi pada imam bahasa Arab tadi di malam yang dingin iya yang gitaran itu yang gitaran jawaban buya bari lulung buya bari lulung lep-lepan sarua wae Allah beda nah kira-kira yang halus nama ulah nah itu no iya ke apa wadai hari beki keneh maneh bisi tunuh antama teuing eueuh dalil daya malain suara gitar nyamana gitarna eueuh gitar eta nu ngakengkok mamana gitarna tong lain suara gitar fotokopi jika orat ngaram teh orat awewe ari foto mah lain orat tapi dah dosa cenah isawat ieu ge ulah mohokeun aya apa dina kitab fatwa poho deui teh kitaban nyebutkeun bahwa suara kaset lain suara gitar aing geus halus nama ulah sarua wae beubeut catet nah ngaji abdi juga saya 2 tahun di Anindom gak pernah ngaji di majelis 2 tahun nah mobil abdi ngaji karena waktu abdi ke Anindom sebenarnya abdi teh geus eureun masantren teh geus teu kuat gayot ka hanap ngan dipaksa ku buya rita teh geus teh geus bosan masantren teh geus we teh ayeuna mah kieu geus we ayeuna mah di Anindom bari ngadaguan kesugar menang awewe ingat kan buya ka dieu buya ditangku buya ka dieu kesugar menang awewe buya ayeuna rek nyieun basantren awewe rek nyieun ayeuna harita 2002 can aya rek nyieun geus manehna sangareupan buru jeung buya geus we teh kudu ngaji atuh geus bosan mah jeung buya ngajina na mobil bawa buya teh mobil teh tak kuncina ku maneh jeung maneh mobilna mun aya santri awewe geus aya panggeulisna dibikeun ge jeung maneh inget kan dan teu kealaman we nya maksudna abdi 2 tahun can aya santrian harita teh gitu maksudna teh saya dari mondasi sampai jadi hampir masih ingat saya 800 jutaan kurang lebih yang asrama putri yang pertama abdi di San Panitia di tahun 2002 sampai 2004 nama kejadi kadinya non itu lain mengkolnya di mana ya alim tadi tina lambung teh gas tak eta sok
doa kunut nazilah. Oh, kunut nazilah. Sawaun bi al khauf walau min aduwin muslim. Dor krisis aina perang jeung ISIS. Do kunut nazilah. Wal qahti paila usum pacekli wabah ayeuna usum corona. Sunat aya kunut nazil dalam semua salat fardu. Dina salat fardu. Wa kharaja bil maktubah an-naflu beda deui salat sunnah. Sanajan sunnahin wal mandurah sanajan salat nadar wajib wala yusannu fihi ma sunat kunut nazilah dina jeung mandurah. Pertanyaannya adalah bagaimana kebiasaan sebagian di dieu terutama biasana kaluaran anu tigentur anu saumur-umur dina 5 waktu ngalaksanakeun kunut laras teu sok ngalaksanakeun kunut ngucung anu sok kunut tiap di mana daerah tiap hari 5 waktu kunut sok kunut terus-terusan tiap hari rek aya nazilah rek eueuh tiap hari kan. Selain subuh dan witir itu bukan kunut rotib. Kunutnya itu linazilatin. Tapi saya tidak anti. Anda bisa lihat di dalam kitab Rawdah terkait kunut selain subuh. Itu ada 3 kaul. 1, lian subuh eueuh kunut. Nazilah ge eueuh. 2, lian subuh kunut terus penuh amang. Nu katilu lian subuh mah kunutna kapeung-kapeung aya we nazilah kunut enten. Itu dalam kitab Rawdah. Dari 3 kaul itu yang paling utama adalah anu kapeung-kapeung. Karena jika terus-terusan maka itu bakal jadi artina lain kunut nazilah dong, kunut rotib. Kunut apa? Yang Anda lakukan kunut selain subuh menurut Anda kunut apa? Kunut rotib apa kunut nazilah? Kunut nazilah. Kok tiap hari? Kok seumur-umur? Pernah saya diskusi terlepas dari 3 kaul itu. Kok tiap hari? Untuk kapung-kapung kan nazilah mau aya we nazilah kunut enten tong ureunan. Ini tengah gubris masalah nazilah mah berarti kunut aja kayak gitu mah jika subuh. Nah jawabanana zaman ayeuna mah lamun rek dijekelan sa alam dunia mesti aya wae anu ngaranna balai. Jawabna teh gitu. Loh, dari zaman Nabi juga balai gak eureun-eureun. Rek dicokelan mah ngan waktu harita can usum Facebook, can rame di dunia maya jadi teu kanyahoan. Lainnya kan kita bisa mengetahui tragedi di seluruh penjuru dunia hanya dalam klik di YouTube apa kita tinggal cari informasi kan kita tahu. Jadi ketika kunut nazilah itu, kunut nazilah etisnya, bagusnya, baiknya, ketika itu adalah kunut nazilah, maka di dalam doanya pun harus ada doa anu diselapkan untuk menghilangkan balai anu keur temurun anu trending topik hari ini apa balainya. Lu jelas mun ayeuna minal corona. Kade corona dibaca. Atau minal taun misal. Anu maksudna taun ieu teh corona jeung aya sajabana. Etisnya kan begitu. Model acara khutbah Jumat. Khutbah Jumat ngan eta we eta menikah geus lecek eta khutbah Jumat. Enggak kreatif banget gitu loh. Seorang imam saumur-umur aya di hiji masjid. Saumur-umur khutbah Jumat dengan eta. Alhamdulillahilladzi ja'ala min afdhali ayyami yaumil jum'ati min afdhali ayyami syuhuri wal a'wam. Eta we saumur-umur. Ya, macam gitu tuh. Seumur-umur. Dan lah iya imam Jumat enggak kreatif. Bukan masalah. Enggak kreatif banget ya. Dan di dia gitu, Bang.
Sekitar 10 tahun yang lalu, masjid Jumatan di sini rata-rata terus itu. Ketika diganti, ada yang kreatif seperti Pak Adin sekarang. Kerbulan iya, kerbulan murun, kenerangkeun keutamaan Nabi, bulan Rajab, kenerangkeun nyindir masalah Rajaban, kerbulan Ramadan, bahas zakat fitrah, bahas puasa, sesuai dengan topiknya. Di Jumat hari itu apa, hari apa, ada kejadian apa, dibahas di khutbah. Yang bagus kan itu. Ketika dirubah-rubah itu, aya nu komen, teu ayati genturna. Lah yang semacam itulah pembodohan umat. Ini tuh kan pembodohan umat. Ayo, saya katakan itu pembodohan umat. Kenapa sesuatu itu mesti harus ada dari genturnya? Bayangkan. Kenapa standar kebenaran itu harus keluar dari gentur? Tahu? Kita wajib menghormati Mama Gentur sebagai ulama paling sepuh ayeuna di Cianjur. Iya, tapi jangan kemudian kita mengkultuskan sehingga lamun selain gentur sasar, lah itu kan bahaya. Ropian ya teh kunut bari ngangkatkeun dua leungeunna hadwa mankibeh ngalempengan dua pundak walau halasana sanajan keur waktu sana kan lain ngadua tapi palebah posisi tangan tetap di atas. Jadi ketika beres wa qina bi rahmatika syarri ma qadait maca painaka takdi walayuk tu alaik kulak yeuh painaka takdi mah panimalin ngadua deui masana daru diturunkeun heula painaka takdi walayuk tu alaik terus ke naik deui pas kira sholawat entuk walau halasana tangan tetap berada di atas. Kasairil adiyah jika doa anu sejen gitu diangkat lil ittiba. Wahai sudah ali tahsili syai'in kadab ibalain anhu fi baqiyati umrih ja'ala batna kaffaihi ila sama aw li rabb ibalain wa qa'abih ja'ala dhahrahuma ilaiha. Ketika ngadu hayang hasil hiji perkara maka leungeun posisi nangkarak. Ketika ngadua hayang ngaleungitkeun balai nuker terjadi anu keur nerap dina awak tiga ayeuna corona keur terjadi maka leungeunna tangkupkeun. Aya daful bala aya raful bala. Bedanya apa? Kalau daful bala balanya itu enggak ada, balanya tidak mengenai kalian gitu. Daful bala itu semacam meminta payung sebelum hujan. Ya Allah, mudah-mudahan kami sadayana terlindungi dari mara bahaya. Mara bahayanya Anda tidak mengenai Anda, mara bahayanya tidak mengenai Anda. Nah, Anda minta minta berarti minta payung. Dafil bala itu namanya. Ai minta payung minta manggil. Aya deui ente keur gering. Hayang leungit ieu gering nu keur aya dina awak. Berarti eta mah lain minta sesuatu tapi hayang ngaleungitkeun anu aya dina awak. Ketika tujuanna ngaleungitkeun berarti kieu. Jadi rob ibalain wa qa'abih nangkum dab ibalain anhu bi baqiyati umrih nangkar. Wa yukrahu arrafu li khatibin halatad du'a makruh ngangkatkeun leungeun jang jalma anu khutbah halatad du'a dina nalika ngadu'a. Kenapa? Ya lagi-lagi kemarin sudah saya singgung karena orang yang khutbah sudah punya pekerjaan yang lain yaitu memegang tong. Doa maklumlah Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik.
dan kadinya kunut mah nepikeun kadinya wa atubu ilai kunut nepikeun kadinya sabada kunut wa tusannu akhirahu as-shalatu wassalam sunat maca sholawat salam. Jadi sholawat salam bukan bagian kunut, itu pasunatan yang lain, tetap sunat abad. Tapi itu dua pasunatan. Jika dina tasyahud, tasahud mah lain nepikeun ka masihid dajjal. Pan loba keneh orang awam samgarukna tahiyat teh nepikeun ka masihid dajjal. Tahiyat mah tasahud lain nepikeun ka masihid dajjal, nepikeun ka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nepikeun ka kadinya tasahud mah. Sanggeus tasahud ada sholawat ka Nabi. Itu beda lagi. Sanggeus sholawat ka Nabi ada sholawat ka kulawarga Nabi. Itu pasunatan lain lagi. Setelah sholawat ka kulawarga Nabi aya ngadua nyata anu nepikeun ka masihid dajjal. Jadi beberapa pasunatan, beberapa masalah anu aya dibaca nalika keur waktu tasyahud akhir teh lain kabeh nepikeun ka masihid dajjal adalah semuanya tasyahud. Seperti ieu kunut mah nepikeun ka wa atubu ilaik anapun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa salam itu mah shalawat pasunatan lain tetep tapi pangkatna sunat abad. Lamun nepikeun ka katinggalan dina kunut teu maca shalawat sunnah sujud sahwi. Nu disunnahkeun di akhir kunut maca shalawat wala tusan awalahu, teu disunnahkeun maca sholawat jeung salam di awal kunut. Wa yazidu fi man maro balik deui jalma nu geus kaliwat naon teh orang yang salat munfarid atawa imam mahsurin teh tamahan kunut teh ulah syarat ayeuna kunut wa atubu ilaik Allahumma hdini wukut, tapi tamahan jeung kunut Sayyidina Umar. Ini kunut modifikasi dari Sayyidina Umar. Saya kumakang da urang diparentah ku Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Sayyidina Umar khulafair rasyidin, dia panutan kita, pakai sok gabungkeun beres kunut Allahumma hdini tamahan ai salat sorangan mah sae sunat atawa imam makmum anu bisa kena dihitung jari bari radidoun dililakeun tamahan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nasni alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhlau wa natruku man yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfad narju rahmataka wa nakhsha adabaka inna azabaka jadda bil kuffari mulhaq. Guys, berarti ayat kunut Nabi, ayat kunut Umar. Walamma kana kunutu subil madkur awalan sabitan Nabi ay kunut nukahiji Allahumma hdini masubut di Nabi maka nasayogyana kuddima ala hadza prioritaskeun kunut anu Allahumma hdini sehingga lamun teh mah famin sama oleh karenanya lau aroda haduh malamun teh urang rek karepkeun da panjang teuing rek salah sahiji we nya geus aya rek salah sahiji mah sok baca kunut Nabi anu tadi Allahumma hdini geus kudu Allahumma hdini ieu teh kunut teh tu kudu wala yata'ayyanu kalimatul kunut kalimat kunut teu kudu Allahumma hdini wae kunut teu kudu ayeuna kunut anu diajarkeun ku Sayyidina Umar teu fayujzi'u anha ayatun tadammanatu an in qasadahu maca ayat yang mengandung doa jika diniati kunut jadi jika akhir Baqarah ayat akhir Baqarah dia naon kumaha akhir Baqarah teh boleh sok poidian eta nu wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal ayat alal qaumil kafirin. Eta teh bisa. Maka
kada duaun mahdun atawa murni doa sanajan teu maksur ti nabi ngarang we uing hayang ngadua gaya Allahumma gfirli ya Ghafur sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi beres aku pakai kunut darurat risa kalian subuh jam 7 isu supaya teka tempo kodok kunut nanu ponok kena itu ngangkat lengan dan ngangkat lengan mah pasunatan lain nu penting kunut kumaha we cara nakalan atawa baca eta kunut ketika ngamakmum ka imam anu teu kunut imam teu kunut beres ayeuna i'tidal teh langsung we na sujud ketika imam tidak kunut maka makmum tetap disunnahkan kunut ngan meureunnan kunutna cari yang sesimpel mungkin jangan sampai gara-gara kunut kemudian Anda tertinggal gerakan oleh imam urang kodok saeutik ngarahkeuna di dalam berjamaah itu ada yang disebut sebagai muwafaqah fis sunnah. Di dalam konteks jamaah ada yang disebut dengan muwafaqah fis sunnah. Makmum ngakuran imam dina urusan sunat. Aya anu wajib muwafaqah fis sunan teh pi'lan watarkan pi'lan latarkan tarkan lapilan lapilan walatarkan dan itu dibahas di kitab Sapinah dinamuin ge aya di kupas saeutik kunut makmum wajib muwafaqah ka imam dina kunut lapi lan walatarkan imam kunut makmum teu kudu kunut imam teu kunut makmum hegae kunut lapi lan teu wajib muwafaqah dina migawena imam walatarkan teu wajib muwafaqah dina ninggalkeunana imam imam migawe makmum teu wajib migawe imam ninggalkeun makmum teu kudu ninggalkeun kayak Pak Jin aya deui muwafaqah fi sunnah teh pi'lan watarkan imam migawe makmum kudu migawe imam ninggalkeun makmum kudu ninggalkeun jika sujud tilawah itu sunnah imam sujud makmum kudu sujud imam teu sujud makmum kudu teu sujud nah itu pi'lan watarkan wajib muwafaqah aya deui pi'lan latarkan imam migawe makmum kudu migawe imam ninggalkeun makmum teu kudu ninggalkeun imam migawe kudu migawe sujud sahwi imam sujud sahwi makmum kudu milu sujud sahwi imam teu sujud sahwi makmum teu kudu teu sujud sahwi makmum sujud sahwi ba'da salamil imam itu namanya apa? Pi'lan latarkan nu terakhir tarkan lafi'lan imam ninggalkeun makmum wajib ninggalkeun imam migawe makmum teu wajib migawe tasyahud awal kayak kodok itu namanya muwafaqah fis sunan dalam konteks jamaah ada 4 macam pi'lan watarkan pi'lan latarkan tarkan lapi'lan latarkan walapi'lan liur nah make kadinya obat iya kunut nah kunut salah sahiji perkara anu teu kudu akur jeung imam kunut makmum henteu
imam teu kunut makmum kunut gak masalah. Ya. Mana? Qala syaikhun walladzi wattajahu annal qanit li nazilatin yati bi kunuti subhi. Kaul anu diunggulkeun ku syaikhuna, kaul anu unggul dauhan syaikhuna annal qanit sanya najalma anu kunut nazilah bisa memakai kunut subuh. Kunut nazilah bisa dengan kunut subuh. Tinggal tungtungan weh tamahan bisuali rob itilkan nazilah tuh tetep kan. Karena nazilah itu kondisional, nazilah apa sekarang yang temurun, makanya bisa dengan pakai kunut subuh terus ditungtungan weh dengan suali rob itilkan nazilah anu keur trending topik. Aina usum corona misal. Sok pas waktu maghrib dina i'tidal terakhir. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa la yudhillu man la ya'izzu man tabaraka rabbana wa tabaraka hamdaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma adfa annal bala wal waba wal qahta wat ta'un. Ataman sana ta'un ieu. Wajaharo bil kunut nadban imamun sunat narikeun kunut jang imam walau pisiriyati sanajan dina salat laun kunut nazilah beuneu da salat duhur lama mumun teu sunat narikeun kunut bagi makmum anu teu ngadenge kana kunut imam. Makmum kan gawena ngaminan wungkul, tapi ketika makmum tidak mendengar kunut imam, makmum pun sunnah baca kunut. Makmum nu teu ngadeng tapi kade kunutna ulah tarik. Wa mun baridun oge jalma nu salat sorangan sok maca kunut tapi teu sunat tarik payusirroni bihi mutlaqan launkeun kunut. Wa manajaron makmumun sami'a kunuta imamihi makmum nu ngadenge kunut imam sok maca amin tarik Allahumma hdina fi man hadait amin. Itu sunat ngaminan lid doa iminhu, ngaminan doa kunut. Karena dina kunut teh aya doa aya kana. Nu sunat diaminan ku makmum tarik doana. Doa kunut lain sana. Nepikeun ka eta doana teh wa qina bi rahmatika syarra ma qadait teu kadinya ta aminan. Wa minad doa termasuk dina doa nu sunat diaminan ku makmum as-shalatu ala nabi sholawat ka nabi termasuk bagian dari doa. Oleh karenanya fayu aminulah alal wajah makmum amin lain tuturut muning wasallallahu alaihi wasallam dor di tukang sing kecawas makmum wasallallahu ala sayyidina Muhammad amin makmum karena sholawat bagian dari doa. Sedangkan doa sunat diaminanku kumaha ari sana palabah fa innaka taqdi walayuk doalaik amma sana anapun palabah bacaan sana nyaeta ka fa innaka taqdi nepikeun ka astagfiruka atubu ilaik fa yaquluhu sirron nepikeun makmum sunat maca fa innaka taqdi nurutan imam lalaunan. Imam maca fa innaka taqdi makmum ge maca fa innaka taqdi lala. Ari imam kumaha maca fa innaka taqdi na tarik. Nah ini yang saya katakan, saya dapat ilmu ini dari mufassirin masih anak-anak sekitar 4 tahun yang lalu. Selama ini saya baca fa innaka taqdi itu laun.
ketika jadi imam. Makmum baca paina katakdi iya laut. Ari imam kumaha tarik imam. Allahumma hdina fi man imam ya. Saya jadi imam ceritanya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa tawallana jadi pokok itu wa barik lana fi ma adait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izu man adait tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Itu imam. Bagi makmum palebahsana sok maca nurutan ka imam lala unat satu boleh gitu tingali kauluhu ammasan jero dianap payakuluhu sirron kauluhu payakuluhu sirron. Bagi makmum boleh baca painna katakdi lalaunan awayakulu ashadu atawa imam keur maca painna katakdi makmum ngomong ashadu. Imam keur maca painna katakdi makmum maca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Imam keur maca painna katakdi makmum awayastami'a ngajedog dengekeun painna katakdi nu keur dibaca ku imam. Jadi makmum aya tilu tingkah jang makmum. Ada 3 pilihan palebah maca painna katakdi. Saya ulangi, untuk imam palebah sana painna katakdi baca tarik. Untuk makmum ada 3 pilihan. 1, ikuti baca painna katakdi laladunan. 2, baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. 3, ngajedog ngadengekeun bacaan painna katakdi naim imam. Itu hal bagi jujur, Anda selama ini painna katakdi dibaca tarik apa laut? Laut. Ketika saya konfirmasi kepada kiai-kiai anu maca laun karena saya pun asalnya laun, ternyata dalilna rek naon ditarikeun oge da moal diaminan ku da ieu mah lain du. Ayeuna jawab lain masalah rek diaminan. Painna katakdi nuku imam dibaca sunat tarik teh supaya didengekeun kumaha. Karena salah satu pilihan makmum ketika imam baca sana makmum teh sunnahna ngadenge. Ai palebah robik pilih kudu laun kalaka tarik pajarkeun cenah da ieu mah diaminanku makmum waladhdallin rabbik birli kok tarik kenapa bakal diaminanku makmum itu lain ngaminan rabbik birli maneh makmum mah ngaminan waladhdallin rek aya rabbik birli rek eueuh amin sunnah ba'da fatih. Amma makmumun lam yasma'hu aw sami'ahu sautan la yafhamu payaktu makmum anu teu ngadenge kunut imam pangtukangna atawa ngadenge ngan suarana gegerenengan wungkul teu nepikeun ka suara yang memahamkan payak nutu sirron sok ngilu kunut lain ngilu kunut imam kunut makmum pun kunut ngan unan jangan dianggap sebagai makmum yang ngabangkang atau ka imam atau nyaingan imam. Genah pang tegenah-tegenahna teh terjadi imam di tukang aya nu ngabangkang. Oh mau nepikeun ka dikudeta imam. Wa kuriha li imamin taksisu nafsihi bidu'ain ay bidu'ail kunuti makruh. Bagi imam egois dina ngadua kunut.
Allahumma hdini amin egois imam gitu teh diaminan ku batur aing ngaduakeun jang pribadi Gusti mudah-mudahan maparinan hidayah ka abdi amin ulah ka abdi ka kami gitu bi Allahumma hdina egois gitu. Naon sababna bagi seorang imam ada larangan antahsisi nafsihi bid-du'a egois dalam berdoa dilarang bagi imam. Kumaha tuh ganti ihdina wa'afina waqina ganti ihdina wa ma'utiba alaihi bilafdil jam wa qadiyatu ketetapan dari larangan egois an-nasairul adniyah kalik semua doa seperti itu ketika maneh ngimaman jadi pemimpin doa jangan egois wa yatahayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam wa imamun egois dilarang egois di dalam doa itu dilarang lamun teu kawarid ti Kangjeng Nabi dina posisi Nabi jadi imam di mana Nabi ngadua bilafdil ifrad ari kitu mah Nabi ngajarkeun Nabi keur jadi imam doana make segat mufrad memang kitu ti Nabi na ari kitu mah memang nu sunnahna we kitu da Nabi ge ngajarkeun na ifrad wa huwa kasirun dan itu banyak Nabi posisi imam kemudian doanya doa mufrad itu banyak bahkan cek Ba'dul Hufad nyebatkeun inna ad'iyatahu kullaha bilafdil sakabeh doa Nabi mufrad nepikeun ka cek Ba'dul dari bahasa Qaul Hufad ini menyimpulkan bahwa segat jamak hanya terjadi dalam kunut. Lihat itu semuanya mufrad. Tuh, kajawab pertanyaan tadi. Kumagang cenah lamun geus beres maca Fatihah teh di abdi mah aya anu ngadua waladdallin rabbighfir lana. Kunut wungkul kabeh dua Nabi ifrad. Kecuali hiji-hijina kunut. Beres anu kagenep katujuh wasabi'uha sujudun marrotain rukun salat anu katujuh sujud 2 kali tiap rakaat sujud kana naon ala ghairi mahmulin lahu wa intaharraka biharakatihi sujud kana perkara nu teu dibawa ku musolli sekalipun ngilu gerak jeung gerakna musolli teu nanaon asal lain mahmul sujud teh kudu kana perkara anu teu dibawa musolli sekalipun ikut bergerak dengan gerakan musolli asal eta teu dibawa musolli sujud bisa walau nahwa sarir sanajan sok jiga ayeuna sarir amparan yataharraku biharakatihi jiga sajadahna sajadah lenyet sok ngilu nang kagerakeun musolli gerak ngilu ninganan ngeser musolli teu naon da eta mah diamparkeun aya diamparkeun mah lain anu dibawa sekalipun ikut gerak gak masalah bedakeun masalah mahmul dina konteks bab syarat salat kamari salah sahiji anu kudu suci tina najis teh adalah dengan mahmul dalam konteks bab sujud
Naon beda anak? Ingat karek kamari. Capek dibulak-balik. Intinya sujud harus karena goer mahmul. Masalah ngilu gerak atau tidak lain urusan. Yang penting lain mahmul. Geraknya ayo lain mahmul. Fala yadur sujud alaih. Tenana. Sujud karena goer mahmul anu ikut gerak. Kama idza sajada ala mahmulin, jika sujud kana mahmul lam yataharrab bi harakati katorpin min ridaihi tawil. Cara sakumaha sujud kana mahmul anu tidak ikut bergerak kana gerakan musolli jika tungtung selendangna anu panjang. Ayo siap. Sujud harus karena goer mahmul sekalipun ikut bergerak, sebagaimana sujud boleh karena mahmul yang tidak ikut bergerak. Jadi ada pilih mana itu? Mahmul nu teu bergerak, goer mahmul anu bergerak jadi sajadah diamparkeun, mahmul diamparkeun. Lain sok ngilu kagugusur ku gerakan musolli sanajan ngilu gerak ari goer mahmul mah gak masalah. Nama ke selendang nada 8 meter tungtungna ngalemereh kana pangsujudan ai selendang mahmul kok ieu dipapanggul dina tak berarti mahmul. Tapi tungtungna musolli gerak itu tungtungna ya panjang sorbana selendang namanya. Ketika gerak tungtungna anu palebah pangsujudan lu gerak tuh. Sujud karena tungtung selendang yang tidak ikut bergerak dengan gerakan musolli gak masalah. Nu teu meunang teh sujud kana mahmul anu ikut bergerak. Sujud kana kopea kan ieu mahmul pokoknya dipungul ku sirah gitu. Dipungul ya teh. Dipungul. Berarti di bawah. Aing tungkul ngilu tungkul. Tengkat ngilu tengkat. Berarti mahmul anu mutaharrik. Gak bisa ke sujud karena kopi. Wa kharaja bi qauli ala ghairi mahmulin malaw sajada ala mahmulin yataharraku bi harakati. Masalah lamun sujud karena mahmul yang ikut bergerak kator pin min amamati jika ujung sorban atau saya contohkan barusan nu disebut sorban teh mang nu diudengkeun kieu kada bisa nu disolenakeun kan orang sok nyebut hanya mana sorban padahal disangsangkeun dina tak lain sorban eta mah teu seretan. Sorban mah diudengkeun di dieu dina sirah. Pucuk sorban kan paling sajengkal 2 jengkal jika agim ka dieu. Tak apalah bahas sujud dia nanang mulai mekaru sujudan tak boleh balaya sih. Fayin sajada alaihi batolatis sholatin ta'ammada wa alima tahrima. Lamun jalma ngahaja-haja sujud kana mahmul nu bergerak haja nyaho teu meunang nyaho haram batal salatna ngan lamun teu kahaja ada sujud kudu balikan deui sujud. Wa yasihu ala yadi ghairi sujud sah kana leungeun batur bahkan tong kagok urah leungeun sujud sah kana bujur batur kagok. Wa ala
nahwi min dilin atawa jika umpama kacu anu dibawa ku leungeunna sabab sanajan diceklan ge daya mah hukum munfasil lain hukum mahmul. Jadi kasus walau sajada ala syai'in fa'tasafa bijabhatihi sahha wa wajaba izalatu lisujudi sadi. Lamun jalma sujud kana kertas kana tisu ieu teh tidak pang sujud dan aya tisu mahmulin lain teh diamparkeun lain mahmul sujud ka dieu tangkap we IPK bawah itu rapet. Nah lamun ayeuna geus ka bawah kieu ngaranna berarti jadi mahmul. Ketika mau sujud yang kedua ini harus dihilang. Awalnya bukan mahmul, tapi untuk nisbat sujud yang kedua maka menjadi mahmul, maka wa wajaba izalatu lisujudi sahwi. Sujud karena goer mahmul. Makan kisin bari nongke. Posisi terbaik adalah nongeng. Dina sholat posisi terbaik itu nongeng. Masa kumaha itu amang. Itu sok jadi. Dia teh nerangkeun bab sujud dia teh kumaha itu. Nang watak mah cuci coba mah masa utak saeutik teh. Jadi bayangan teh kana nongeng teh naon, kana muning kumaha itu. Surahna nongeng, sujud teh kudu nongeng. Surahna nongeng bi antar tapi ajizatu wa ma hawala ala rusi. Bujur dan sekitar bujur harus lebih tinggi daripada sirah. Waman kibe harus lebih tinggi daripada tak-tak. Tak-tak jeung sirah harus lebih rendah daripada bujur jeung sekitarna. Sekitar bujur samelendungna teh tepikeun ka kana deukeutan. Kudu lebih. Bari ditepak pluk. Lil itibakar. Nah, aing masih ane ka Gusti nu agung. Sagulak-sagilak teh watak teh. Aing mah. Eleh, Kang Ujang. Kalau kasar ieu nerangkeun bab bujur ieu teh kumaha. Nah ini mah. Ini salah satu teman karib saya ini ahli yang saya kemarin ceritakan ahli tirakat ini ya ini Bang Ujang. Ini ahli tirakat. Pilih pada ijazah ahli tirakat nanaon hoyong naon pada hoyong wayu hoyong bungar mangga tiasa ka Mang Ujang. Mang Ujang ge hoyongeun gitu. Nah, ini Bang Ujang. Ahli ibadah beliau itu. Laras. Nah, falawin akasa wa tasawaya lam yujzihu lamun dibalik sujudna jika bangkong. Bangkong makan gitu, sirah luwih daripada bujur. Aw tasawaya atawa rata. Bujur jeung sirah teh rata, lam yujzihu teh cukup sujud model gitu. Nah, bener nawan. Sujud gitu teh cukup. Nah, teh. Ingka nabihi ilatun ngan lamun aya penyakit naon bae eta rek nyeri cangkeng, rek nyeri bujur, nyerian ya bun. La yumkinuhu ma'a sujud ila kadzalik yang tidak memungkinkan untuk sujud kecuali sujud nate gitu we kudu rata nya ega itu bisa mah kumaha deui ajzahunya cukup da bisana sakitu nongeng nah. Paling mun erek ganjal ku bantal sujudna teh. Siapa sihnya ayo Gusti nu agung otakna teh aing. Ieu teh keur nerangkeun rukun salat sujud. Ada apa dengan ganjal bantal?
bener teka santri waduh mun dikira-kirakeun untung karuat iman biwad ibadi jabhatihi bikasbin sujud kana goer mahmul bari nongeng biwad ibadi jabhatihi dengan cara meletakkan sebagian tarakna bikasbin bari kabuka. Awas yang harus terbuka tarang nuku dina bab sujud anu kudu antel kana pangsujudan itu ba'dul jabhah. Bedakeun ba'du jeung nisfu. Ba'du itu bukan separuh. Nisfu mas separo 50-50. Ba'du mah sebagian. Bisa 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, 1/60 gak bisa. Seperberapa tuh? Sujud karena ieu sah ieu ngagolen apa sujud sujud gitu apa ini ba'dul jabah dikasbin yang dikasbin itu lain berarti sakabeh tarang kudu kabuka kieu nyaceng saha sujud wajib ieu sakabeh tarang kudu kabuka nepikeun ka aya anu ngajelaskeun lamun buuk cenah ayeuna kieu aya buuk teu sah naon sababna teu kabuka. Lah, kan saya sujudnya pakai yang ini kabuka. Yang harus terbuka itu adalah ba'dul jabhah anu antol kana pangsujudan. Lain sakabeh jabhah kudu nepikeun ka jiga lapangan ulah aya nu ngahalangan saeutik-eutik acan tah. Da ayeuna sujud kieu oge sujud kieu ge sah. Asal iya antar kana pangsujudan sujudna misal kana ieu tuh ibadul jabah dikasbin tapi kasbin teh ieu anu dipake sujudna ge ieu lamun maksudna sujud teh kudu terbuka sakabeh tarang kudu antol kana pangsujudan bari ayeuna terbuka moal aya sujud anu sah kana keramik kudu sujudna kana mangkok. Ayo. Mangkok yang berbentuk tarang. Ai tarang maneh teh rata atawa cekung? Ayo. Kan meureun melengkung tarang. Ai keramik rata. Emang bisa ente sujud bikasbin anu ieu sumpah? Ya enggak apa-apa nih aya buka dian nu penting nu palebah ratana ieu atuh ba'duna langsung pantau jeung pangsujudan tanpa ada hayul sama sekali. Eta cenah kitu kan buukna kadinyakeun halangan sujud sia teh teu sah yeuh sah. Nu penting ada ba'dul jabhah. Seberapapun ba'dul jabhah itu yang dikasbin anu langsung antol kana pangsujudan tanpa ada halang. Baikana alaiha hailun ka asobatin mun aya perban kabeh lam yasya tesah illa ayyakuna li jarahatin masyaqqa alaihi zalatu masyaqqatan sadidah kecuali memang ada luka dina tarangna kabeneran di perban teu bisa dibuka lamun dibuka matak terjadi masyaqqah sadidah nya kumaha deui hega